jelema numur yang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager. Khul min amwalihim sadaqah. Ya Allah, turun malaikat Jibril mau ayat ya. Muhammad khud cokot ku anjeun min amwalihim ti harta-hartana eta kaum nu tadi abi lubanah beserta rekan jadikan sebagai sedekah tutahhiruhum wa tuzakihim biha anu bisa ngabersihan dirina nyucikeun dirina. Washolli alaihim doakeun marehna butuh doa lantaran inna sholataka sakadul lahum doa anjeun teh ngajadikeun katentreman ketenangan jang maranehanana instruksi langsung ti Gusti Allah. Mantak cek Kangjeng gade cek Kangjeng teh aya instruksi ti Gusti Allah kudu dicokot ngan dicokotna sulusa amwalihi seperti lu berarti lain zakat. Zakat mah kapan lain kitu ieu mah dicokot teh seperti lu na disodakohkeun ku Kangjeng jangan bersihan dirina anu tatadina manehanana api lain anu tatadina aplen anu tatadina tenang-tenang anu tatadina goplah. Nah iya dicokot seperti lina jangan ngabersihan dirina tuh mata kurang dia jangan ngabersihkan diri teh sedekah. Loba jelema numur yang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager. Teu saeutik teh jelema nu kos kitu entah tadi daya pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae sedekah cager. Urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kunaon hiji awak ge galuse bae aju nomor kadua puyeng bae penyakit ke dokter manggis dicek dokter penyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah tuh meureun hamil. Geus ada kiai ieu teu cager-cager obat. Oh geus beat bae geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakihim biha didoakan lah datang di hareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka jana minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai bloon kita sedekah teh bloon bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema pelit makan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng Abah bae. Dongeng Abah teh akan aya jelema boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka Abah. Kieu jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dipalingan bae teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng, satpam, herder tapi tetep maling bisaan jasa cagen. Geus eueuh deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Loh, kiai kurang kumaha. Ih, hayu geura ge. Sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun dagunyana sedekah. Kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae, hebat. Jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal dihanteun naon henteu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema. Awas ya, geura maling nu pahaji, ya aing kalang dadana dititah henteu naon henteu ta sedekah teh manjur tah.
Manjur teh. Mah kabur atuh deuk maling teh. Meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh. Sia deuk ka mana sia lontar-lontor kadinya. Deuk naik sia ka luhur, jalan tukang. Deuk malingnya. Goblok sia. Yo. Ye, aing tatanggana ye. Lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna. Teh, cak pamalingan pan jadi kos kieu tuh ya. Tuh, eta gara-gara sodako. Coba lamun teu sodako, sia deuk ka mana maling, paling habak. Eta sodako teh kos kitu. Paling. Enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sodako teh nyat paman sorangan. Eta abah teh dongeng abah teh bojah kaharti kan urang ku logika kaharti. Lamun pelit eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus. Kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nyana babarengan kuari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah. Papada geus jadi kiai. Badotang pelukan alhamdulillah. Kumaha carita anu alhamdulillah urang bisa magahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik cenah. Mun naon karang meuli hulumbe. Meuli hulumbe langsung diopor masa kalia. Dah diangsongkeun kadinya 2 hulumbe 2. Dahar bareng kan santrina teh neuleukeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti ceukna ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dar itu polona. Bunguna cek eta ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu. Tahar gua ngobrol deui. Terus cenah ngomong ceulina mah moal di dahar meureun nya. Bagian urang nu mawaan geus. Ke ngobrol teh endahan nawaran. Tah ceulina cenah ngeunah cenah. Cak santri ditawarkeun. Ceuli dah heuh urang himpuk cenah. Bener beak deui ceulina. Geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya. Meureun daging eta mah henteu. Tah ieu teh daging teh dibelahkeun. Dibalikeun deui. Cak santri teh beak mah. Ujang urang ge. Nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh. Sini toel urang teh kebagian cak. Geus diintip ujana baru bari uprek teh atuh dahar sono pantah mah. Dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai. Datang ka dinya. Lain sadahar-daharna pantah mah sono. Gembul atuh sono mah pan. Dahar. Nyanang harewas letahna mah moal. Heeh cek ya berarti urang kebagian letah. 2 urang 2 aduh sepatu geus dikieuan we. Geus sepatu. Dibukakeun. Dikitukeun tah letahna tah ge. Ditarik. Cak santri. Beak kabeh. Beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh, orang kebagian caina. Caina diangkat. Aduh, nasi. Tah, Gus Dur mah lain naon. Nyana mah kos kitu tah. Di tukang kumaha teh cak santrina, dasar kiai perlit cenah teh. Murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit. Eta pan murid ka guruna eta. Diparlit kabeh ge cenah. Beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh. Tah eta Gus Dur bisaan. Murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae. Kurasan pelit jadi teu ngadoakeun bagus. Tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jangan mawaanan. Yo urang lamun ngadahar kadu teh teh ulah deuk beagung ka abah ieu pan si eta mah. Si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres. Jurig ngadoakeun teu beres. Tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh ku galedeg gitu. Ujang aingan sakali cak meng. Betul matak datang ke kuari, larang sadan hirup nanya kos gitu. Ujang baturan setik-setik acan. Wayana. Geus atuh urang mun kado tah. Oh, ieu nu mawaanna saha ieu? 3-4 nyamplung mah bikeun. Urang ngadahar umbe. Oh atuh ai letah-letah nama bikeun gitu. Bawaan tah ka ditu tah aya keneh. Pan bawaan keneh nyana geuna. Pelit ceuk teh. Tak eta
Jadi eta sodakoh teh sodakoh, masya Allah nyat paman urang. Sodakoh nyat paman urang kan jadi kumaha gitu. B. Eta kodongeng Ki Asad da kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil. Eta kumaha gitu. Di masjid rame naon? Rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal. Wah bebejana kan ka kiai, urusan kos kitu bebeja ka kiai. Atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh. Di mana teh bebeja ka kiai bae. Jadi kudu leungit sendal ieu mah kadang ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puguai ge leungit goblok sia. Kunaon bebeja ka aing atuh. Tapi kan teu kitu kiai mah tetep cek nya ke urang tarekaan lah. Urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh eueuh deui cek Hasan teh gengna ku aing kudu. Aya geng di dieu geng pamalingan. Ari panggil bade bere rokok. Panggil deui bere rokok deui. Bere duit kadang-kadang. Cek geng teh bager amat teh kiainya. Masyaallah. Ngomongnya nih kiai, barangkali ada kerjaan buat saya. Oh, enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal. Coba di situ. Jadi satpam dah, enggak usah sholat Jumat dah situ mah dah. Dan pamim aja dah kira teh. Udah tenang, nyana enggak rasa bunga kan menang mandat ti kiai. Ye, paling nu maling anak buah aing cek cenah teh. Tah, eta langsung jadi satpam nyana di dinya. Atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh. Aman. Kunaon eta? Ji Samsu doang. Bere. Aman. Masya Allah. Kebelah dia sa Jumat, 2 Jumat, 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam. Nyana mikir sorangan. Ye, cek nyana di satpaman kan lain kiai bae. Tukang beca, tukang toge, tukang manya aing eleh punya anak. Ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ieu aing mikir sorangan nyana. Mikir sorangan. Akhirnya kan jana bebeja ka kiai. Hei, saya sekarang mau sholat Jumat. Itu ntar sendal siapa yang nyatpamin? Cek Hasan teh. Udah enggak usah, cek teh sekalian situ beblokot dah. Ya enggak, saya mau sholat Jumat Pak Kiai. Ntar sendal siapa? Ntar banyak yang maling lagi. Ntar ada anak buah saya dah. Iya terserah kalau gitu mah mandat kasih siapa? Kasih anak buah. Beja dengan anak buah. Lu gua mau sholat Jumat nih. Bos mau sholat Jumat? Iya. Atuh gak jadi geng lagi bos. Masa geng sholat Jumat? Jangan banyak omong loh. Udah awas tuh ya. Sendal gua tuh awas. Yang terutama sendal gua. Ya sama sendal kiai. Sama yang lain mas bodoh dah. Awas loh ya. Kalau kedengeran ada yang kecolongan, lu yang gua babet. Waduh. Akhirnya si geng sholat. Ya sholat Jumat Allah Akbar. Biasa sholat Jumat. Jumat berikutnya sholat Jumat. Cak itu anu dititat ya. Sia aing teh kapan geng kene manya aing titah nyat paman sendal geng aing goblok bari atuh aing mending salat Jumat cek cenah teh dari bara kos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi jaka geng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita. Sial biasaan ke Ki Hasan eta mah soal mata waliullah eta Ki Hasan mah. Atuh salat Jumat kabeh cek kiai teh. Entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kan kiai na geus nyahoeun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah. Geus nyahoeun cek kiai sia ieu. Eta lawan ieu keur carita sedekah. Ieu nu kaharti ku urang bae, ku kaharti ku urang bae sedekah. Je nu manta ka Pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid leungit sendal asal ka masjid jeung bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kili gertil bae emang kunaon sendal leungit deui bae cenah aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh ka bawa ka Mekah. Atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal. Anakan kok jadi 2 ya sendal. Tuh, jadi 3 sendal. Masya Allah. Heran, keur zaman Abah bae keur zaman Abah.
Mekah babarengan sekeluarga kabeh. Ayo pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal. Diasukeun ka plastik, ditalian, ulah nu nalianana. Sekeluarga kabeh bareng jeung nu sejen-sejen lah dihicikeun. Teundeun di dinya. Beres urang keluar, dibuka teu robah. Eta teh teu robah plastikna, eta talina ge kos kitu jakola buka. Eueuh hiji. Padahal eueuh eta teu kaharti eta. Eta malaikat menyulusup ka jero bisal. Abah seuri bae abah seuri. Tah ngomong bejakeun lah. Sia deui ke. Sedekah ya masyaallah luar biasa. Bedas sedekah.